kieu jeung kieu. Tinggal poe ngangon domba we ngangon domba. Dan. Kernaon euy? Ngangon domba euy. Ngangon domba ngopi Can. Can, Ngopi atuh jeung macan. oh, Di mana dombana? oh. Kubawi kamarana. Ih, melengon aya tuh ngangon teh. Ini bae ke kapanggih, geus dukdi. Naon Mang? Di rumah jeung uing. Ka mana? Ka kota. Ka kota. Heeh. Numpak kebo. Pak mobil, Mobil teh si jenis naon? kendaraan. Mae tandukan. Iya, tama banteng atuh. Oh, Geus ngilu we jeung urang, moal nyaho maneh mah kurang dinyahokeun. ke domba urang kumaha? Bae ge balik geus nyahoan. Ieu kira aku ngangon domba bertahun-tahun teu nyaho balik. Ya, atuh ayo. Ayo. Kebayan ke kota. Ayo buru takam ge. Gimana teh naon? Coba pokona mah di kota mah. Aya awewe tah awewe mah anakna bisa kieu di kota mah. Nya kabayan ieu beuki. Ya heueuh, takkan ayo urang milu. Ieu naon, Mang? Tah ieu teh mobil. Ieu mobil teh. Oh, bakal gitu ah. Ieu mah bak mobil. Tanduknya ini herang. Eta mah sapion, kira aku tanduk. Oh, si parabna jukut. Atuh kira aku jukut. Bensin parabna. Oh, bensin. Heeh. Ini sukuna bulet. Atuh tanah yang suku imah ban. Ayo geus ayo ah. Ayo langsung angkat enak. Jadi tukang diharap. Tukang wae nya. Tuh. Sok. Atuh nya kan lamun sorangan doang ajakan si kabayan ripo yang kayak di kota ya naon. Jualan bautran lah. Halo, Bro. Dua. Ke kota. Masuk si kabayan orang ajakan ke kota. Supaya nyawan. Ayo jemputnya. Tungguan di jalan weh. Ayo, siap. Jan, Jan. Wah, capek. Buset, tong didorong siapa? Naik. Gus. Ayo gitu naik. Ayo makan. Kurang naik di mana, Bang? Bantuan di kabayan. Oh, ayo. Bang, ayo. Pinggir ke kota. Oh. Ayo, Bang, maju, Bang. Naon, Yan? Pariri. Oh, gue pakai sampingna tuh. Tuh ngirakeun masih kebayan ke kota tariris ya. Oh, muriangan euy. Iya, Rana. Ari teh PT Yan. Ai sugan teh kandang sapi. Lain, PT teh tempat nyeunan mobil, ini mah pabrik mobil. Oh, Emang we teh nyaho? bukan. Aduh, ulin wae di leuweung sih. Oh, ka kota ieu. Nah, ieu geus tepi ya Yan, ke kota ya. Oh iya, kota teh. Oh, rame ya. Rame geuninnya. Bawa mobil. Bawa kuda di dia mah eueuh, bawa sapi, bawa kebo. Gua darah yang kebun sapi. Jangan jauh itu ke kota, nambah wawasan. Jauh. Lu kendaraan. Kendaraannya. Nah, Yan, Kita kangen. eta teh hotel. Ai sugan teh kandang ayam. Pakai dong. Geuning luhurnya. Drona kamar alus. Bisa neraka gue kalau kadinya. Oh, alah tuh geus aman eta mah. Ngapain bisa ngendong tadi dinya? Ya bisa, asal boga duit ge Yan. Oh, kayak kapan rek ngajual munding. Buset rek ngendong. Heeh. Oke, mau sampingnya. Tiris di drona masuk angin. Oh, pungui ge geus tiris di jalan ge. Asal budak lembur.
asa musim hujan ge. Amanya geus burit ya. Bisa kan satik-satik ya. Ini harese nangan jukut ya. Oh, kabayan ka mana nya geus burit. Yang balikan yang wae. Genahan meureun ngendong di hotel tadi. Si A tadi ge kasurna arempuk. Ah, kabayan arek bebeja heula ka si A. Ngomong nama nangon domba. Walah, kalau kita nangon domba. Kucang orang. Ananya. Mereka harap jangan ah. Dan. Woi, woi. Ayo. Dan, mana wae si maneh? Tadi keur ngangon domba. Diajakan si Mamang ke kota. Oh, aya naon kita emang di kota? Aya bangunan luhur. Luhur. Jendelana loba. Hotel meureun. Tah heuh meureun eta. Maneh mah ku kalau kita ngangon domba jeung ngarit malah ka kota. Kita amun domba leungit kumaha tah? Untung baralig sorangan. Heuh atuh hampura. Hampura-hampura. Tah kebeneran aya AA. Arek naon sih? Daripada domba leungit mending dijual. Pake naon gitu? Kawin. Lain. Urang ngecan kawin. Jeung naon sih? Pakai ngendong di hotel. Ayo, segala ngendong di hotel. Di mah ge ngeunaheun tuh. Di hotel mah kasurna empuk. Di mah ge sarua empuk. Oh, emang naon bedana gitu. Di ditu mah tiis. Ah, nya geus ayeuna pokona domba ulah dijual, bising diomelan kolot. Ya urang hayang ngendong di hotel. Ih, budak teh murugul pisan kekeh geuning. Bodoh ah kudu dijual ah. Ulah, Bodoh ah. modal kawin ho. Bodoh ah. Ah mah tega ah. Bodoh ah kudu dijual ah. Ih, Jan. Elah budak teh wae segala hayang ngendong ke hotel. Masih ngambek kak. Jadi dengen Ngomong atuh. Enggak sulah ngambek wae atuh. Domba ulah dijualnya ah. Ima orang teh butut. Tabungkeun dombana jikeun nyeun imah. Kan aa can kawin. Kumaha maneh teh? Kudu nurut atuh ka aa. Karunya kudu tamat dijual, karunya. Bung. Degeh banget ieu budak. Ma, dijual bukan nambung. Ma. Tah, mak. Si A tega domba rek dijual. Keur ngendong di hotel urang. Lagu mah kabayan segala yang ngendong di hotel mah. Ya kabayan ulah sok hayang endong di hotel urus kena ieu we imah geus kos ieu reod maneh pan hayang kawin Denge jeli rek tuhur Nyaho ah. karunya ka emak. ayo geus ayeuna mah geus beurang gara makat ngararit tadi tuh Ieu geus ngarit di wae. Ah, ngarit marulu. Capek. Kemana mak? Yan, dengekeun atuh ari kolot ngomong teh. Yan. Kumaha mak? geus ayeuna mah maneh lah ngarit tadi tuh sorangan